Tak sabarah kali Aohir gagal dalam bercinta. Weh, bukan bercinta ngomongna hiji baru. Untuk kita loba pengalaman loba pisan. Tapi ayeuna aya teu si aya nuju. Kabeneran alhamdulillah enak eueuh. Aduh. Gagal deui. Kamari ditinggalkeun pas modal-modalna. Nya cenah cinta teh buta anggar we dibere ninja mah beunta. Orang anu terlihat gagah tangguh itu luar biasa. Tanya jarana mah rapuh bener teh mah. Bener. Ya, sok ayeuna mah lain gagal. Ultraman ge atuh, Bro. Sok. Ku cinta mah oyak teh. Aslina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kembali lagi bersama saya channel Gokil Alergi. Kita di sini akan mengundang sosok bintang tamu. Dia terkenal sebagai seorang trader terbaik sepanjang masa. Tapi kita di sini nggak akan ngebahas tentang kesuksesan dan keberhasilannya yang begitu menakjubkan ya. Saya di sini akan membahas mengenai kisah percintaannya. Yuk kita langsung saja undang bintang tamunya. Silakan, Aohir. Yo. Langsung saja, Aohir. Wah, ada tangan. Oh iya. Tepuk tangan dulu. Gimana? Oke, brother, gimana sehat kemana wae atuh? Alhamdulillah sehat ya, biasa kesibukan lah, Bang. Iya. Oke, brother semuanya, Aohir udah datang. Kita di sini bakal sedikit bertanya-tanya tentang kisah percintaannya ataupun kisah-kisah yang bisa kita ambil dari dia dan menjadikan motivasi untuk diri kita. Oke? Saha nami teh nu papanjangna gitu? Ohir. 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 Ya, Ohir. Oke. Berarti nami teh Aohir. Ai Aohir ya. Di mana salarosna? Gado Bangkong. Gado Bangkong. Ya. Tos iya, saya ini logatnya sudah aja lah ya. Oh iya sok. Sok suka pecaletot. Oke. Oh, sebelumnya mohon maaf ini saya pakai sarung. Oh iya, enggak apa-apa. Iya, santai. Hujan tadi. Siap. Gini Aohir, katanya saya mendengar berita selintingan di medsos. Gimana? Aohir teh sering sad boy, persadboyan teh semuanya ada dalam sosok Aohir itu bagaimana? Ya benar sih. Kalau sad boy itu baru benar. Soalnya saya gagal dalam bercinta terus. Mengerikan sekali. Aohir, faktor-faktor kenapa Aohir bisa gagal ketika menjalin sebuah hubungan untuk serius? Nih, ker cewek-ceweknya meureun anjeunna mandang materi jeung fisik. Tuh buat cewek-cewek di rumah jangan suka mandang dan fisik. Meureun eta ge. Iya, sorry-nya ya abi pabaliut, enggak apa-apa we nya. Politing. Tak sabarah kali Aohir gagal dalam bercinta. Weh, bukan bercinta ngomongna hiji baru. Untuk kita loba pengalaman loba pisan. Tapi ayeuna aya teu si aya nuju. Kabeneran alhamdulillah enak eueuh. Aduh. Gagal deui. Kamari ditinggalkeun pas modal-modalna. Nya cenah cinta teh buta anggar we dibere ninja mah beunta. Orang anu terlihat gagah tangguh itu luar biasa. Tanya jarana mah rapuh bener teh mah. Bener. Ya, sok ayeuna mah lain gagal. Ultraman ge atuh, Bro. Sok. Ku cinta mah oyak teh. Aslina. Tak kumaha Aohir ketika Aohir kan diselingkuhin teh beratnya pasti peurus ngomong geus nyamanya. Nya berat pisan leuwih, berat timanggul baliho. Nya bener. Tah kumaha eta Aohir jadi kan disebutnya teh bangkit tina titik terendah teh apa nya? Nya titik terendah dalam percintaan kasmaran gitu nya. Tah gitu. Kumaha eta carana supaya Aohir teh bangkit deui? Apakah mencari yang lain? Apakah Aohir terus berjuang untuk dirinya atau putus asa gitu? Atau putus asa tah kumaha? Tah abi mah teu putus asa. Terus we neangan deui. Nah jangan nya hate mah nyeri nya. Nyeri atuh mah.
Neangan deui we. Neangan deui. Heeh, nu penting mah kitu pamirsa. Jadi ulah baperan lah nya mun. Nya Pan ulah ari nyeri model diputuskeun. Aduh, leweh tadi WC teh. olah. Aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Tisu ge beak tah. Sia. Keur kieu atuh Astagfirullahaladzim. kurang ngusap ieu henteu ketam. Teu heureui abi mah teu heureui Kan di sensornya. teu ceurik abi mah pokona. Ya biasa paling sedih gitu. Sabaraha kali akhir kira-kira kejadian pang nyeri-nyerina ku istri. Abi keur kapungkur damel di hayam lah. Hayam. Nya sacan gaduh pada melanu ayeuna alhamdulillah enakeun. Kapungkur mah abi teh di hayam. Ngurus hayam teh 10.000 ieu nya. 10.000 hayam kuduaan jeung si Okeng namina teh Lania. Okeng si Sun Gokong. Ya. 10.000 hayam aya tina sabumi teh sabumi. Saimah keur hayam eta teh 2 tingkat ieu nya. Hilap deui lah sabaraha-sabarana mah pokona totalna 10.000. Nah itu jadi ngebahas hayam, nyawakeun bae lah. Iya kan guys. Iya mah kan wios lah. Lakon di awal. Eta awal. Intina kitu lah. Abi teh damel teh di hayam nya posisi teh. Gaji sapoe teh 10.000. Teu, Mang. 50.000. 50.000. Sedangkan kuota anu 50 giga teh 100.000. 100.000. Abi rek kenalkeun di mana? Ya benar. Lamun teu ngajual hayam mah. Henteu eta. Tuh kita heureui Pak, henteu abi teu kitu heureui. Paling ngajual huut layar. Teu kita kitu. Tah tos eta skip lah hayamanya. Abi teh anggi we istri dina Facebook. Kenalan jadian baperan make gitar. Nyanyi. Kayak ditunjukkeun nya baperan kumaha nya. Kayak di akhir video baperan make gitar. Ajak ketemuan daekeun panggih we teh di aya lah minimarket. Panggih di dinya alhamdulillah. Manehna teh jomblo, abi jomblo. Tah istrinya teh lila bobogohan abi teh nembak. Anjir berjalan we biasa. Berjalan. Ketika persingkatnya ketika akhir dinya nyerina kumaha tah? Singkatnya nya. Abi teh geus PPA-kan segala naon kuota ge dieusian gitulah. Nya. Hayang naon, hayang paiti, hayang seblak dolak di cumponan lah. Pais tumilanan oge. Tapi manehna hayang apal no? Nya. Kontekan deui jeung mantanna. Sumpah ieu mah demi Allah. Peurih jiga namanya eta. Abi mah teu heureui. Kontekan manehna teh jeung mantanna. Ku abi teh si WA-na teh disadap. Nya. Disadap. Di sadap lah apa? Di WhatsApp we kopi teh. Keur manehna lengah teh. Kopi teh disadap. Aya we manehna chatan jeung mantanna. Aduh. Sabenerna mah chatana berberakeun nya. Sabenerna mah cenah abi teh nyaahna ka eta ka si teman tanah. Patah jiga nama. Pedah abi salah abi kene sok kasep tapi lain maksudna sok kasep abi teh mun hayang intina mah awewe hayang dibere kabar. Nya hayang dibere kabar aya abi teh ngabaran. Nya maksudna terang ngabaran teh da kumaha nya abi damel. Nya sibuk. Uih sare ka abi hayang nginum. Oh iya tadi tawaran. Ayo. Jeung eueuh hakana di aduh dibere diundang teh aing aduh teu ketambah deui siap sulang heula tuh meh nya sulang heula bismillah tarik sih enaknya hanut jadi kisah Mamang Ohir teh ternyata kapincut ku awewe brother kade mun nyaah ulah nyaah teuing lamun bogoh ulah bogoh teuing bising kena nyeri teu teuing hebat deh brother. Jadi ketika masih aya sosok ibu jeung bapak tah eta sosok nu kudu ku urang dibahagiakeun bukan pacar nu kudu dicumponan tapi indung jeung bapak. Leres teh Mamang? Leres pisan setuju abi. Setuju. Jadi semoga kisah Mamang Ohir anu nembe tiasa janten pelajaran kanggo
baraya gokil alergi nu di bumi. Lamun bogoh ulah bogoh teuing, nyaah ulah nyaah teuing, bising kena nyeri teuing. Hebat. Kata abi bade nyaritakeun pas ngetrek ieu awewe saleneta nu lainna. Ya sok ieu di pasian waktu 2 menit deui nya anu sareng anu pas abi ngabaperan gitu. Oh nya mangga atuh 3 menit di pasian sana sok. Sareng ka tuh honorna kudu rada gede ieu mah, honor ngan 2.000. Heeh. Tah saleneta abi mah sumpah pernah disikeun. Awas sih. Emangna aing anjing. Asli sama kumaha abi pernah disikeun si eta nama abi mah duaan ya terus amang ya lain gawe di hayam set kanu motor itu kanu motor sarua pareneng-reneng gini biasalah keur ngora mah teh si Allah sia dua atete euy Gusti abi teh geus ikhtiar mulanya eta aya deui pina motor, abi mah tiheula resep pemotoran atunya ada teu kos budak ayeuna sakola ge kana motor. Abi mah baheula aduh hayang motor teh nginjem ge bari hese teh kudu dibere duit heula. Ngerikan sekali terus kumaha. Set ngaheurean deui jeung babaturan duaan. Ngaheurean tuturkeun ka mana-mana. Manehna ka kiri belok ka kiri. Nya. Manehna tah hiji waktu hiji mangsa. Lain hiji mangsa nya disebutna. Manehna eureun abi eureun cegan trek rek naonnya tapi bener eta ngambek awewe Allah sia aing maneh rek ka mana cenah nutur aing cenah asli sumpah sia baheula keur leutik lah keur kiri ku nya eta pengalaman percintaan anu jeleb pisan ya jeleb tapi enak mah geus biasa sih jadi sedikit demi sedikit hati orang kuatnya memperkuat anger sih tah abi oge enak nepi ka ayeuna jomblo keneh abdi jomblo lain karena teu lainnya karena teu payu alah sia tuh brother baraya gokil alergi teu ketang payu mah payu abi teh ngan cuman keur hoream lah horeamnya abi jomblo lain karena teu payu tapi karena neangan nu tepat lain ukur nu sesaat wis gitu mah mencari yang tepat lain ukur nu sesaat bukan hanya saat gitu mengerikan sekali menjadi mungkin nanti jadi sosok ibu anu istilahnya pi pemajikanan gini mah cek orang Sunda mah teh gini gitu mah nya gitu abi yang dari awewe mah nu geulis bangmar mah loba eta oge asli gampang lah nya ois saya duit kan tapi mah yang anu terbaik lah ke masa depan tapi eta ge ngaca diri abi mah kudu loba ngaca kudu loba spion nah bahwa orang teu pantes jeung si eta anjir berarti ieu mah kanya nyerian keneh atuh iki cara nyeri kuat tapi saeutik kuatna lolobana mah nya teu kuat we anger dangaranna ge jelema tapi kuat kita ngana mah tapi aslina rek di kumaha ge cek batur jomblo kunaon maneh paling kitu urang bebasnya orang melepas we ai abi ayeuna nanya we nya ai kumaha jomblo apa gaduh kabogoh tah perkawis eta mah nya moir abi teu tiasa ngawaler nah kunaon maneh soalnya disebutkan jomblo emang sih jomblo disebutkan kabogo henteu sih cuman anu keur dekat gitunya deket aya lah ada aya nya abi ge kitu aya abi ge nu deket ngan goblok teh lalaki alah sia najis sing kunaon sia ampun ngecetan cenah di mana naon ieu blokir we hampurannya abi pabelit tadi aduh oke sekian dan terima kasih obrolan kita malam ini ya Mamang Ohir nya atuh nuhun abi tos diulem ka ieu channel tah gitu Mamang Ohir aduh hapunten ya abi ngan honoran-anangan tong kewe di belakang layar atuh di belakang layar oh iya gitu
Oke, brother, Baraya Gokil Alergi. Semoga kisah-kisah Mamang Mahir tadi bisa menjadikan sebuah pelajaran, motivasi buat teman-teman di rumah ya. Bahwasannya kalau mencintai seseorang itu jangan sampai terlalu gitu. Suka jangan sampai terlalu. Kalau sayang jangan sampai suka gitu. Terlalu jangan sampai suka, sayang jangan terlalu sayang. Kalau masih ada ibu, kalau masih ada bapak, sayangilah mereka gitu. Mereka lebih berhak kalian sayangi. Oke, sekian dulu Mamang Mahir obrolan kita malam ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah ya lagu kangen ngabaperan awewe abi basa keur jeung si itulah si Bambang. Seolah-olah rada tersakiti. Nah eta keur nyeri hate lagu ieu atawa keur ngabaperan lagu ieu. Beuki we nyeri hate alaka nyatu we nu gede. Abi sorang mah teu sae kual bantuannya. Siap. Bantuan mencetak. Teu eta sok. Langsung rapenya. Mencintai, kaputan. Mencintai dalam sepi dan rasa sabar mana lagi dan harus ku pendam dalam mengagumi dirimu, melihatmu genggam tangannya yang di dalam pelukannya yang mampu membuatku tersadar dan sedikit menepi. Kali deh tersadar dan sedikit menepi. Waduh lagi. Nuhun.